bos ya. Lempar ke mana ini? Buru bayar. Aduh, aing dicekik ke badak. Buru bayar. Bayar naon? Penting bejana JP dapat angka 5 jutaan. Pasti loba eta duitna. Emang laku dia nyawa di mana? Urang menang obat angka tembus. Rahasia eta mah. Bieu nyawa di sini jeung si Dudi. Keceplosan. Sabodo nu pentingnya. Buru ta duit aing 2 juta. Dengan video karena Instagram kan, dengan Facebook, rese nama. Sudah, namun bisa nih cara kemarin Ki yang anjing pocong nih tuh. Tahu orang ngalekna kuat caemu sih gitu. Kata orang oge yang ditanyakan imahna di mana dengan kabur dengan jeung di foto di nya ada memorina orang teh di eta wegah we. Memori tanyakan Facebookna. Wih, mampu Facebook. Ya anjing pocong ayeuna mah gaul. oh gaul. Tuh mending kamu itu kumaha tanyakeun. Jadi pasti ramai deui sia eta nu ngalek buah ieu mah. Karena goceng kan. Ada eueuh mah. Wih, Mang Redi kopina loba Ki. Iya dong. Minta makai jangan kopi. Loh, Mang Redi duit na loba saya nama boke main teh. Kita mau di kopi di kuat. Ini loba kitu nya Ki kita. Wah. Mencurigakan ya. Mungkin kurang buka kita pejabat pengangguran se-Jawa Barat. Atuh da menikmati mana we? Ya, dangukeunnya barudak. Penting aya isukna, hujan aya rotna. Begitu pula Mang Redi. Walaupun karena kemana gitu tah, kan milik mati mana we, ngajan orang boke pasti buka duitna. Asal daek berusaha jeung berdoa, tawakal, bersabar, milikmu pasti nuturkeun. Nyamun lah, ini mau panas nih nggak wangkong teh. Itu digaduh sama sabeli ngopi. Bener oke Bang, ayo Mang ah. Ayo tuh, ayo. Panas Mang, mau tegalangan tuh ah. Ayo Mang. Besar, Kamling. Itu tuh panas ayo. Colok-colok gitu. Aduh, emang Mang Redi gawe naon gitu Mang? Ngapoe sare di garduh oge tapi duitna loba euy. Kagak. Kagak. Hari eta mah rahasia perusahaan. Moal di beja-beja pokoknya nama orang penting menang togel 4 angka tembus 5 jutaan. Pokoknya nama rahasia eta moal di beja-beja. Hah? Japuk euy. Lah. Tenang ke dibere kuota pas juga ewang japuk mah. Ngan syarat ulah ganeng kawa kodel. Soalna urang teh pan boga hutang sampai 2 juta. Da bayar eta teh ngayem kurupuk. Nah, eta nganyuk kurupuk nyukakeun kuat 2 juta kitu Mang. Pan teh urang teh nganyuk kurupuk nya unggal poe teu karasa geus 2 tahun, geus 2 tahun setengah malahan mah. Unggal poe eta nganyuk kurupuk nyaho-nyaho 2 juta we. Aduh, can dibayar-bayar sih teh. Pantesan atuh jadi buronan wakodeo. Dulu ya tak. Ngomong-ngomong kumaha hitungan teh mah bisa tembus 4 angka gitu. Hitung. Da kepenting kamari teh nya urang kana bentang kajeko atomo. Aya jurig teh mere nomor 4 angka pasangan urang teh.
bagus kabeh eta teh. Ngan cek jurigna teh tong diomong-omong ka batur, tong dibeja-beja cenah. Cuma dibere deui pokona mah rahasia eta teh. Hah? Keceplosan deui. Tuh, ya. Ah, geus sahaingan ngawangkung jeung maraneh mah kaceplosan wae. Ieu bawa kabeh tah ka nya ini. Alhamdulillah. Ayo. Ngarumus deui urang mah nya. Syuting teh sabarahan ieu teh. 2 tilu 5. Wah, ini kacau mau diberi jurig bangun teh ya. Beja-beja mah. Oh, Mang, tong poho kota 4 giga, Mang, 4 giga. Dapuknya nya. Wah, tenang we yang ke 4 giga lah. Ngang ganeng ke wakodeo nya. Aduh, kagak kopi na loba itu. Oh, wah, pamere-pamere di tadi. Hebat sih di merek kopi loba. Kumaha sih dia? Tadi mah teh di situ arek ngarumus sogeang juga tuh. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Eta si keh dira insaf na ayu ngarumah. Astagfirullah. Penting menang wah, tembus patangga. Alhamdulillah. Oh, bener wa. Mang Redi mah opo duit nangge cenama arek merek kota 4 giga setengah ewangnya tuh nya. Heeh ngan syaratna teh tong bebeja ka wakodeo tong bebeja cenah. Lataran boga hutang kurupuk 2 juta cenah wa. Wah, nama rahasia wah. Oke lah, mau beja-beja. Cukup kita saja yang tahu. Bagian geus ya, balik balik. Banyak. Bagian balik lah. Gua ini tadi kasih review ini. Lumayan nih pakai beda. Yun, tadi tengok aku jawab pada kasihan wah kan senang. Puguh heueuh takeun. Gimana? Baiklah. Perasaan mah nya. Tadi gua ya. Lumayan ya 2 juta, 2 tahun. Haha, itu gini gimana ini gue ayo mas ya, lempar kemana ini? Buru bayar. Aduh sia aing dicekek ke badak. Buru bayar. Bayar naon? Penting bejana JP dapat angka 5 jutaan. Pasti lupa eta duitna. Emang wakodeo nyawa di mana? Urang munang obat angka tembus. Rahasia eta mah. Dia nyawa di sini jeung si Dudi keceplosan. Ah, sabodo lu pentingnya. Buru tabit aing 2 juta. Ampun,